bos gobet, menik kasep, glowing deh. Aduh. Nah, ini sih cus, kena aing kerja nyekel duit, muji-muji aing teh siga biasa, nah sia. Pugu aing masuk resep pugu lamun baturan nyekel duit teh. Aromana ada beda gini. Aroma naon kehen? Aroma kakeongan. Ari sia. Kajen melah cuma ngaroma keongan mah, asal ulah siga sia we bau menyan. Eta sia bet aing ngomong, kok gabah pisan. Ngomong-ngomong, coba ngopi yuk. Ngopi wae ada sia pikiran anak. Ke ngopi na, ayeuna mah aing arek nitah ya kasih cus. Titah naon bet? Pangmalikeun aing pulsa cus. Jang naon pulsa bet? Oh, aing apal, jemaketkeun nya. Embeh penting-penting pisan apa bokepnya. Kagabah sih cus arek ngomong, "Ieu aing butuh pulsa teh. Soalnya aing arek telepon, aya piduiteun cus." Oh, gitu. Sugar mah nempo jeung drama Jepang, jeung batur ngalocok. Kagabah sih cus arek ngomong, nikmat puas ya gitu yang serikeun babaturan ngaledek we, jangan ngaledek hirup sia mah. Nih yang irung ge eta tempo, ini siga sarua siga liang belut babon gitu cus. Eta sia bet pada ngomong pilih jaga. Ngomong-ngomong aya buruh henteu jeung urang, jeung meuli pulsa. Geus eta mah gampang ulah dipikirkeun. Ayeuna mah burukeun ya. Aing pangmelikeun pulsa ku sia nya. Ya, duitna. Kade eta pulsana anu 100.000. Oke, siap. Cus, kurang di daguan tempat nongkrongnya. Siap. Neng Mbok, mereka mana, Neng? Mereka payun, A. Kapayun. Kapayun ka mana, Neng? Pan mapah ge majuna kapayun. Ah, si Aa meni kepo. Abang balik ka warung meser jajan. Si Acus keur naon jeung si Mbok we? Kebeneran sia toy. Aing ek nitah ya. Ek nitah naon we? Urang arek nitah pamilikeun pulsa tuh kasih Anjar. Urang ek maturan neng Mbok ka warung. Naon deh, A. Abi mah tiasa ka warung ngalirage. Ya, ayeuna mah keur makan sorangan keun si Mbok mah jeung kami. Mending maneh meuli pulsa wae ka ditu. Cik si gobet penting piduiteun toy. Heeh atuh lah. Mbak duitna. Oh ya, cik kitu moina kasih Anjar. Oh yang satu. Oh nya aing ek makasih aja. Oh cik gitu lah. Hayu tuh Neng, jangan diantar ku ka warung. Saya naon? Nuhun atuh, A. Nah, jeung si Acus giliran jeung mah aing ditah meuli belanja. Goblok. Duh anjing. Ari pulsa teh rupana kumaha nya aya. Duh. Anjing dagang molor bae. Ya udang boy. Boy. Udang anjing molor bae dagang deh. Dan niat kumaha jualan. Ya udang boy. Anjing setan kurak. Diukat tuh. Siang ngaganggu pisan aing keur molor anjing. Ya, Jar. Saya dagang pulsa. Lain toy, aing mah dagang seblak. Ditanya bener-bener sih ya Jar. Siang mah geus nyaho aing dagang pulsa, pake nanya. Ya, mastikeun we atuh aing mah Jar. Heeh. Aing naon sia ka dieu? Menta kopi jeung udud mah eueuh. Buuh kieu aing teh dititah meuli pulsa ku si Encus. Si Encus dititah ku si Gobed. Apa aing mah yang dikeresekan bosan heuh. Dikeresekan. Emangnya sate dikeresekan? Beula duitna mana? Bisa ngawadul sia mah ah. Pira aku aing ngawadul. Ana apa Piccolo? Apa anu na kartun film Dragon Ball lain? Tah eta Piccolo unggal poe make sorban terjemahan. Naon urusanana meuli pulsa jeung Piccolo? Wah sih ngan ngabejaan orang mau gua. Bade ke buru mana ya? Duitna jadi mah meuli pulsa teh. Ya, Jar, madang di rumah makan ge madang heula tara sing mayar heula.
Lah badikeun duitnya heula. Aing mah teu percaya anjing bebengetan jiga kieu pasti ngahutang. Biar aku aing bohong jar. Ya. Duitna atuh. Tah, kieu atuh. Kola. Tah, geus nepi, tinggal dicek we. Geus nepi. Nepi kumaha teu di aing di dieu. Maksud saya teh ya pulsana teh geus nepi, tinggal kumaneh dicek. Ya, jar. Aing di tadi ge teu ngarti. Aing mah ditah nage hayang dikeresekan pulsa teh. Astagfirullahaladzim. Abong-abong budak polos setengah kurang ya Allah. Ari pulsa teh bentukna toy. Bentukna. Dah, jar, sia tong loba omong lah. Aing mah hayang dikeresekan, teuh. Naon di rame-rame ngerakeun maneh mah. Iya bed. Si Otoy teh meuli pulsa. Tapi hayang dikeresekan. Aing puyeng ngajelaskeunana. Keur naon di mang rame-rame kolot-kolot parasea. Iya di budak leutik datang-datang pimilueun. Ari sia meuli pulsa jeung naon di toy singga nu gablek HP wae sia. Uguh aing dititah meuli pulsa ku si Encus. Ku si Incus pulsa nage geus nepi toy di aing. Pan aing nage nitah meuli pulsa teh ka si Incus, nah sia nu meuli pulsa. Uguh si Encus kalah ngingintil si Embo. Goblok warung. si Incus. Aing nitah ka manehna ditah meuli pulsa kalah nitah deui ka batur. Teu beres pisan budak teh. Nah pulsa geus nepi bed. Pan si anjar can merek resek nage. Ari budak kitu teu beres pisan. Manya aya meuli pulsa dikeresekan. Puyeng aing ngadengeun ge boro-boro sia anjar. Jelasin geura lih kumaneh lih tah lah. Yuh mang ari meuli pulsa teh tinggal berekeun nomerna, engko pulsana nepi kana HP. Oh gitu lih. Paingan kami lieur. Hahaha kolot-kolot eleh ku budak leutik. Mantakna boga kabogoh mang ambih teleponan jeung awewe. Ambih teu katinggalan zaman. Goblok sakalang ngaledek aing kancak ku kamu. Kolot-kolot. Teu waras pisan kabeh ge. Geus ayeuna mah suang teang we si Incus. Teu waras di ditah teh. Goblok. Tuh geuning aya si Incus na. Dia Cus. Dia maneh. Ayo buru. Aya naon bed? Sia cus. Musikeun aing pisan ya. Cara bacing nu gara kieu patut. Sia mah Cus, teu balik pisan di ditah mah ku aing. Kalah nitah deui ka batur. Sabar. Kieu tadi teh motoran yang embo ka warung. Bisa ana naon yang di jalan? Ih, naon di abi mah kada ka warung bisa sorangan nawe nu maksa. Tah, kadang itu cek sineng embo kumaha Cus? Nu penting pulsana geus nepi lin. Hampura bed. Mending enak coba ngopi yuk. Ngopi. Beungeut sia hurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankan. Astagfirullahaladzim. Ieu panas-panas ereng-erengan Gusti Allah. Mantok sia. Mantok. Nah, di sia tidak kadar aing nengan nafkah. Timang aing nengan nafkah, ning harun diusir. Bong ting. Barudak goblok sugan. Garungsing poe ayeuna mah. Isuk-isuk. Hayang pulsa dikeresekan eueuh ti ditu-dituna ge. Beurang panas-panas ereng-erengan jiga kieu. Der aing nu ngamen sorana palas. Mending baralik aja. Aing molor lah. Wah, tuang pulsa edan. Monyet ja. Edan. Action. Kapayun kemana neng? Kan kapayun ge mapahna kapayun. Nah, yang aja. Pembeli teh. Iklan. Motor dulu.
tak saya. Kan pertahankanmu. Biasanya cuma diantar gua ke warung. Jangan naon. Kalau jadi gede. Action. Makan mang boga kabogo jadi sok teleponan jeung awewe. Ambil teka ting Kamera roll action.